wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kancagina Nafiatul Hanan dari kelas 11 akuntansi 2. Hari ini saya ingin membacakan cerpen bahasa Sunda yang berjudul Keindahan Alam di Desaku. Di sabudeureun desaku, alam dan akhirnya merupakeun hal anu teu bisa dipaliwireuh. Desaku teh mangrupa hiji tempat anu dipapaes ku alam anu asri, sarta masyarakatna teh hirup rukun jeung damai. Padepokan kuring ayana di hiji lembur anu jauh tina karamaian tilu kota. Meskipun jauh dari kota, desaku boga keendahan alam danu luar biasa. Lembur kuring teh disangharepan ku gunung-gunung anu jang anu seringkali ditutupan ku kabut beurang, sarta sabudeureun gunung teh dekorasi ku leuweung hejo anu kandel. Kadang-kadang lamun urang nangetan, urang bisa ningali gunung anu manutupan salju di puncakna. Keindahan alam ieu ngajadikeun kuring beta tinggal di dieu, sarta ngajadikeun kuring sadarian alam teh salah sahiji kurnia anu teu ternilai. Salain ti gunung, lembur kuring diboga rupa-rupa situ anu endah. Aya situ Ciparet dan sering dijadikan tempat wisata keluarga. Situ ieu mangrupakeun danau alam anu lega jeung ayeuna anu terang. Di sabudeureunana aya taman-taman anu asri kalayan papelakan anu ngahiji jeung alam. Pada waktu isuk-isuk, lamun urang datang ka situ, urang bakal ningali kabut danu ngebul-ngebul di pamukaan cai. Ini membuat suasana menjadi seger, dirinya nengkeun. Lain waktu, di waktu yang sakit, matahari dan penuh cemah cai menggambarkeun warna oranye danu endah pisan. Di mata nyugumakeun di antara keendahan alam eta, kasehatan masyarakat di dieu oge saring kaparuku. Kondisi alam dan masih alami. Udara di lembur kuring bersih, jauh dari polusi. Kehirupan warga di dieu sederhana, tapi seperti dina alam anu matak ngahibur sareng nyenangkeun. Warga di desa saling membantu dalam kasus sagala rupa. Dina ngahasilkeun patani, bumi anu pinggiran sarta alam anu ngadukung jadi sumber pangan utama. Hasil tatatung sapertos padi, jagung, jeung sarongan sejenna bisa dipanen kalayan gembira. Salah sahiji kaendahan alam anu patut disebut nyaeta hutan leuweung anu ngaliput seuseur daerah di sabudeureun desa. Leuweung ieu saweuleuh menetap di rupa-rupa satwa kaya nu monyet, leutik, serta manuk-manuk anu hiis. Pangalaman ngajajah leuweung teh jadi hiji hal anu matak pikaresepkeun. Hayu atuh coba upami ajeun datang ka desa kuring dina mangsa usum hujan. Pada waktu itu hujan turun dan turun secara tiba-tiba sehingga seger tur nyegerkeun jiwa. Suasana leuweung anu bebas ku hawa ti sekeliling keugah seger ngajidakeun urang ngarasa salametan ku alam. Ucing jeung manuk anu suarana ngagero dina leuweung ngabuktikeun yen alam teh teu mung saukur tempat pikeun hirup, tapi juga tempat pikeun ngarasakeun kabagjaan.
Kadang-kadang urang teu sadar yen alam teh sabeberna ngarupikeun sumber kahirupan anu utama pikeun urang. Salian ti nyadiakeun oksigen jeung cai anu bersih. Alam dan ngajarkeun urang pikeun ngahargaan kasaimbangan. Kaendahan alam teu saukur mangrupa hal anu bisa dipalira, tapi oge ngajarkeun nilai-nilai kahirupan. Salagu warga desa anu cicing di alam anu masih alami. Kuring ngarasa yen alam teh mangropikeun guru anu ngajarkeun urang ngeunaan kasabaran, karaharjaan, sareng kahirupan nu basajan. Urang oge diajarkeun pikeun ngurus sareng ngajaga alam. Sajaba dieti, alam oge ngajarkeun urang pikeun bisa ngarasakeun kabagjaan dina hal-hal dan sederhana. Contona, di suatu waktu ngahiji sareng kulawarga di Sabudeui. Ahirna kuring sadar yen kaendahan